Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara Stand Up Komedi Sunda di channel Mustari Kampak Channel. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing. Hirup akibat botak loba teuing mikiran pamarentahan. Gening bisa kitu Ki, aya arana si Delman. Panggilana geningan Delman nya kitu rada udel jeung rada teu jelas. Manehna loba teuing mikiran pamarentahan, huluna teh nepikeun ka botak, sirahna teh botak teh di dieu yeuh. Huisna teh sisian hungkul ayeuna botak ka dieu teh. Eta mah kadang-kadang sok nanyakeun ka Ki Kampak. Ki Kampak cenah. Aya-ayana rating Indonesia kepercayaan publik cenah ka pamarentah kumaha nya. Aduh, pusing Ki Kampak lieur mun ditanya anu kitu. Terus nanyakeun ekstabilitas kepercayaan publik cenah ka pamarentahan anu ayeuna cenah, ka gubernur anu ayeuna cenah kumaha nya. Aduh, pusing Ki Kampak lieur mun ditanya anu kitu. Ayeuna cenah eta cenah wali kota anu ayeuna kumaha eta cenah anu nyalon teh. Aduh, asa isuk gae ngepusing mun pamprok jeung ieu nanya ieu. Terus nanyakeun masalah perekonomian. Eta cenah menteri perekonomian teh saha nya nu baheula mah kan can di era-era baheula mah Sri Mulyani cenah. Nu ayeuna saha nya. Aduh, Kampak asa amprok jeung manehna nepak tarang lieur. Rakyat sipil ngabahas anu tingkat tinggi wae. Akhirna naon manehna loba mikir, loba ngalamun di pos ronda cicing manehna teh ngalamun. Mikirkeun pamarentahan. Mentak naon lamun nepikeun ka resep kanu pamarentahan kitu asup kanu wadahna naon kanu partai me aya wadah kendaraanana. Ieu mah wadah teu boga mikiran wae nu kitu kapuyeng-puyeng. Ai rakyat leutik mah nek digawe sok prak nu ka sawah prak anu mangkat jadi karyawan nu nek dagang prak tong loba teuing mikir akhirna naon huluna teh botak sirahna teh mikiran we pamarentahan sedangkeun manehna teu sumbangsih naon-naon teu sugan milu kanu jadi kader jadi tim ses henteu tapi loba teuing perdebatan dinu bidang politik yuk kuat puyeng ngadengena gana. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.